aya nu bongkok jeung anu lolong. Nu bongkok jeung nu lolong dina hiji waktos cariosna teh kieu ceuk anu lolong teh kok urang teh hayang dagang daging dahar daging kumaceuk nu bongkok nyeta kami teh hayang sarua dagang daging teh dahar daging teh ngan teu boga duit ceuk ngolong kami boga duit ngan anterkeun kami ka nasi padang ka rumah makan padang gitu hayang dahar daging cumping eta duaan dianterkeun eta nolong ku nu bongkok ka rumah makan padang teh nya dan ada abong teu ningali ceuk nu bongkok teh urang bere kerewedan anu daging anu liat teh ya mang pesen ka eta daging ngan diharewosan kerewedan gitu ya maneh nama nu bongkok mah numpang nemu etana nu saena eta mah pas ningali tuang di pasian daging nu lolong ari nu lolong mah kerewedan ari nu bongkok mah naon daging anu hipu ya digegel eta daging kerewedan teh kuno lolong teh pas digegel tarik digegel bentak pas ditingali ada bot dongeng mah dongeng jual bentak pas ditingali eta kerewedan cek lolong teh eta nu lolong ditunggul nu bongkok teh kuleunna kepikeun ka jag-jagi lempeng tah eta cek dongeng ieu mah nya tapi teu lami eta teh syukuran alhamdulillah cenah urang bisa ningalinya keun mah hampura teu naon nya urang ge cenah alhamdulillah urang ge geus bisa lempeng deui awak teh jag-jag deui weh beres silih hampura di tengah jalan nu lolong teh ninggal tangkal rambutan da teu apal mang ari eta tangkal naon ceuk anu lolong teh anu bongkok eta teh rambutan lamun hayang nyaho mah pernah ngasan teu acan cenah hayang abdi teh rambutan keun urang pang naikeun ditaekan eta teu bebeja heula kana bogana naik nu bongkok teh naik kana nu lempeng ayeuna nu bongkok teh nya lempang we nama naik pas naik kana anu bongkok bak kulantaran eta nu bongkok teh henteu bebeja meureun dosa labuh bongkok deui da teu syukuran teh ya nu lolong teh hayang tepikeun ka seuri teu kuat eta ningali nu bongkok hapan we seuri tepikeun ka lolong